ngaharamkeun sapeker adu kekuatan, adu dalil jeung santri tek ceuli datang ke menang bae ge. Mun cara adu silat mah nah sakali set beres. Geus beres pokona mah geus ka awak jasa lamun ku ahli ngaji mah deuk lompat ka mamana ge mun piki. Tapi lamun tasawuf oh lain deui masalah. Cenah ieu mah tasawuf ulah ngajak batur sia bae atuh. Cenah di sapeker di masjid aya sapekeran aya mah geus tasawuf ulah jumaah sia bae di kamar sorangan. Tanggung jawab sia bener sia salah sia ka Gusti Allah. Jieu tuh hese-hese amat. Ulah dicampur-campur. Ulah dicampur-campur nyana mah. Moal aing mah cenah lantaran aya sapekeran di masjid Jumaah moal salat moal. Ya itu urusan sia. Urusan sia teh mah itu mah. Salat moal Jumaah moal atuh dahar ge ulah. Jadi kudu jelas. Kudu jelas. Ngaji teh kudu jelas. Mantap. Kula manti baheula ge nyaritakeun eta teh ya naon usur perpuluh haram, pajak haram. Sakadar nyaritakeun kakarak muncul kamari NU haram ternyata pajak. Uy, tinggalin zaman. Ti baheula. Sakadar haram, haram bae adapun pelaksanaan atuh sasakodo ngabejakeun hukum Al-Qur'an haram. Jadi nyaho wan urang. Kredit model kos itu haram. Adapun mamang bapak ibu udah kredit atuh mah enggak bae